teh anu butuheun tanah. Kalau orang Bandung, ayo orang kan teu apa. Jadinya nu apa, nu aya mah paneangkeun ngaran eta. Oh, maksudnya meuli makam keur tanah. Keur urang Bandung, meuli tanah keur makam. Keur makam. Keur urang Bandung. Keur urang Bandung. Tah, teu bisa seperti itu, bah. Nah, memang orang jangan jaga bayat teh keur pamicenan mayit hungkul. Ngomong ka urang mah didinya. Dengekeun heula aing ngomong. Dengekeun heula aing ngomong, babal. Aya dengekeun heula aing ngomong. Di dieu ge aya anu tanpa permisi, tanpa izin ka desa, ka kades. Urang mah teu apa. Heuh, aing mah ngabejaan ka sia dengekeun aing. Ngomong ka urang atuh ngamarna atuh. Heuh, dengekeun heula aing ngomong, babal, dengekeun heula aing mah. Da sia teh warga aing sarua keneh, ayeuna meuli di tanah daerah maneh ye 20 tumbak. Micenan mayit ngaliwat kaburuan di dinya sok ngeunah moal. Nya henteu. Heuh, aing mah ngabejaan ka maneh aing mah. Apa atuh apa banyak moal. Tah aing teh ayeuna ngabejaan ka maneh ngingetkeun di dieu aya anu kitu. Di dieu teh aya anu kitu sia. Urang ngomong ka urang. Heuh, aing mah ngabejaan ka maneh memangnya aing kudu nyebuteun aing mah lain banci. Sing bener we ngomongna atuh. Heeh, aing mah nyaho sia mah adat aing teh kieu babal. Ya mulai beunceuk kalau titeureun dia sumur ngomong dia atuh. Panong beunceuk beuh ngomong. Saya mah goreng koplok sia ka aing teh. Keur mah aing mah heueuh ompong diomongkeun ngeunah suri babal sia teh kehet geus ah. Jeung aing mah ripu ngomong jeung nu edan nu gelo jeung nu gelo mah cager geus tak kitu bare. Hampura baraya ya lah geus hampuranya abahnya hampura.